Gebrek. Di kampung aya randang murah, serina amis mata ngagoda, lempang saeutik siga model kota, unggal nongol sok jadi carita, sok cicing hareupeun imah, bari nyanyi lagu nu marah mai, nu ngaronda jadi salah arah, nu geus boga pamajikan ge pasti nyerah. Aduh randana kitu, sok ngieun lalaki teu parugu, saeutik ngajak video call, isukna ngiles tuh mereka beratuh. Randa edan, Status WA-na sok bikin penasaran, kadang ngomong hayang kawin, kadang ngomong hayang bebasan. Randa edan, Aduh kumaha ngajak ulin pas dompet sakarat, serina nyieun hate melenoy, pas ditagih malah pura-pura lobat. Sore-sore ulin ka alun-alun, make baju ketat warna maron, nu nongkrong langsung tepuk tangan, disangka artis keur syuting sinetron. TikTok live nu pika penting, gift na loba siga hujan receh, cek manehna keur
goyang ke. Randang ora, aduh mata pusing, goyang na asik, aing kabawakeun. Ulah eureun, sampai isuk aya, sudah bisa berangkat. Mantap.
Miranda gelis pisan, dicepenonna mata teu tahan. Jagoan musik goyangkeun. Dimiti papanggih
Isok-isok ka warung bujuk-bujuk katingali aya nu gelis janda hiji mata kabita nyeduh kopi susu bari seri manis pisan Miranda ngageyo hate langsung kasorang kopina amis tos aku maharasa lamun dibanding jeung seri manehna unggal datang sok pura-pura mesen padahal mah hayang deket bae kopi susu Nyiranda raosna mata sono unggal nyesep inget ka manehna kopi susu Nyiranda panas jadi kahayang nuju ngopi jadi hayang mawar barudak kampung geus loba nu nyoba ngadeukeutan tapi manehna siga teu gampang dipikat kuring mah teu boga duit loba ngan boga cinta jeung niat nu nyata mun enya kudu ngopi unggal poe demi Nyiranda tenan naon atukeun bae hutang heula ka mang warung gigireun nu penting mah bisa papanggih deui kopi susu Nyiranda raosna mata kasono unggal nyesep inget ka manehna kopi susu Nyiranda panas jadi kahayang nu ngopi jadi hayang dipinang Kacipta musik diberikan Kacipta musik